Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sampurasun baraya-baraya Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah ya baraya. Di pasar sore dinten Sabtu malam Ahad lah bahwa nama orang kedah sering-sering bersyukur baraya, insya Allah kami orang sering-sering bersyukur, insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkan, dilancarkan tuh. Alhamdulillah saparantos konten bikin video film pendek. Nah, ya waktosna orang ngaso itu nya ngobrol-ngobrol santai baraya ya sarang Kang Haji Banda, sarang Kang Haji Channel tuh, tinggal Kang Haji Channelnya Masya Allah ya. Nah begitu na baraya itu pribados Kang Uje ngajak umajah ka baraya-baraya Kang Haji Channel, hayu orang tingkatkan keimanan sinareng katakuan orang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sinareng perbanyak rasa syukur baraya, urang tehnya erek rezeki sakedik boh ageng, urang teh kedah sering-sering bersyukur. La ing syakartum la ajidanakum, insyaallah tuh pami urang sering-sering bersyukur pasti ku Allah ge ditambihan rezekina nya. Laras kitu Kang Haji Channel. Mohon. Tuh tinggal ya kumaya waktosna nyantai teh Kang Haji Channel teh. Tak kieu Pak Haji Bana abdi teh ieu teh katitipan ku dunungan. Aduh, katitipan naon ieu teh? Duka da tadi teh ka abdi sasalaman ipasikeun nek ka. Aduh tuh alhamdulillah. Masian mah teh tiasa ageng. Nya. Margi ieu mah kangge meser baso we. Aduh alhamdulillah nya. Kedik sewang ieu. Kedik sewang tuh Kang Haji Bana eta aya rezeki ieu nya. Sekedik ewang tuh Kang Haji Bana tah ieu teh nya ieu teh lah bagi-bagi we ieu ieu mah. kangge Haji Bana. Tuh aduh alhamdulillah. Kata Kang Haji Bana kira ieu Kang Haji Bana non semangat ngademel yeuna videona kontena gitu nya tuh sing semangat kaleresan abdi teh priyogi pisan ngatos tuh manfaatnya mugi cing barokah Kang Haji Bandanya tuh alhamdulillah itu parsoskeun ka dunungan. Alhamdulillah doakeun dunungan urangna cing paparina tampi artos itu sing manfaat amin ken ke urang wartoskeun nya nah ditampi pisan yo nuhun. Tah urang doakeun dunungan urangna cing papesian kesehatan, umur panjang tah urang-urangna Kang Haji Channel, Kang Haji Banda, Kang Uje sareng Kreo. Tim Haji Channel mugi cing lancar. Ari Haji Ije geus Atos. Alhamdulillah abi mah pangpayuna, Kang Banda pangpayuna. Jadi abi pangpanderina. Pangpanderina nya gitu. Ada urang pangarsa di damel. Nya gitu. Alhamdulillah abdi nek ka Haji Bana sareng urang ke kapayun nama insyaallah. Haji Channel mah atos. Amplop nama ti payun. Tah ieu mah jatah kangge Kang Haji Banda rezekina sakitu nya urang teh kada ditampi kada bersyukur Kang Haji Bandanya. Amin. Datang milarian rezeki sakedik gitu. Leuwih gitu Kang Hajinya urang teh alhamdulillah gitu. Jadi urang teh santeuna lah disambil aya kegiatan gitu, kegiatan sambilan gitu. Di itu aya di dieu aya kan. Nah, eta kitu laras-laras. Mataku upami jalmi mah ulah udat. Jadi ulah ninggalkeun anu lima waktos ta eta nya rezeki ti Gusti Allah teh paparinan kanikmatan sakitu. Alhamdulillah tuh barayanya ayana Urang teh aya rezekina ngarumaoskeun urang teh bari kingenyo gitu. Tah eta rezeki teh aya Kang. Aya alhamdulillah pami urangna ku sering-sering bersyukur tuh. Nah jadi kitu baraya ieu teh nya alhamdulillah lah. Urang teh dina segi usaha kumanyeng ku ieu mah insyaallah urang ge tuh ya alhamdulillah tuh Kang Haji Channel pribados ya Kang Haji Banda alhamdulillah ai urang naku leket dibarengan ku ibadah sinareng ku kerja keras mah baraya tah ieu hasilna gitu alhamdulillah ya. Tapi urang rencana kumaha ieu? Rencana teh ayeuna teh cenah bade ngariung mungpulung we jeung tim kreo lah pokok namanya. Pokokna mah hayam mah tong mikiran hayam aya di saya jago. Wah tuh alhamdulillah cau aya nya cau aya tuh pokokna mah alhamdulillah baraya tuh nya tong hariwang aya Haji Bana mah. Tah gitulah pokokna insyaallah. Hari aya mah rekan-rekan pasti nyambung. Nyambungnya nuhun tuh baraya-baraya Kang Channel
pami urang nak ku sering-sering bersyukur, kerja keras, penuh dengan perjuangan. Urang teh ulah kumahanya ulah ngeluh urang teh janten pami dina usaha urang, dina kegiatan urang teh sok libatkan Allah dalam setiap urusan urang teh. Pasti ku Allah ge dipasihan jalana gitu. Jadi dina kesulitan ge pasti aya kamudahana gitu barayanya ta urang teh. Tah panginten sakieu heula barayanya ngawangkong ya tuh pas sore di kebon pakuan ya tos nyara lantai. Alhamdulillah ya pohon orang doakeun lah, urang silih doakeun ka baraya-baraya Kang Haji Channel cing sararehat sadayana. Mohon tuh Kang Haji Channel, Kang Haji Banda sareng Kreo. Mohon tuh sareng Kreo. Tim Haji Channel mugi cing dipasihan kesehatan, jalan lembar rezekina, panjang umurna, berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.